Kawontenan soal beting pagelaran Jawi Karaton Nagara Dwarwati. Sri Nalendra Prabu Betara Kresna Manusati Tising Wisnu gelar Batara. Senyatana pun tugasna pikeun nungkulan antawis kadoliman sareng kajahatan waya di muka bumi, tugas yang matunggal. Kasumpingan Raden Gatotkaca disarengan ku para paungan Astra Jinga Dawalah Ketugare. Ngandika, Kasep, Gatotkaca anak gua. Wa pangapunten putra dalam Gatotkaca wa. Bade ngadeheus ka wa. Kasep anak gua, coba. Lingih bageur anak buah Kasep. Gatotkaca anak buah Kasep mangalingih bageur. Jeung saha itu? Sareng para paungan wa mangalingih Gatotkaca anak buah. Teuing Kasep. Lawas ti lawas wa teson. Aduh, dedeh teuing Gatotkaca anak gua. Kumaha sehat Kasep? Wah, alhamdulillah wa. Sok kalabat Kasep kali. Astra Jinga kadi asa jinga. Awal lagi ka jero. Asa sono wa. Lawas ti lawas kaulah teu ka nagara Amarta. Teu panggih jeung Rai Yudhistira, Rai Bima Arjuna anak Wasadewa. Ayeuna Gatotkaca datang ka Cidabungahna ka Cidatosna kaulah. Mangalingih Kasep anak gua. Wah, pangapunten dalam Gatotkaca. Wah, pangapunten putra Gatotkaca wa. Kasep anak gua. Dadah teuing Kasep kumaha sehat? Aya ibar wa. Kumaha masalah katatanegaraan aman hidup? Alhamdulillah wa. Itu ati salira sareng sadayana wah Prabu. Lancar kaula ina ngemban tugas. Syukur. Mana si Astra Jinga? Pot. Dawala. Pulan. Hareng. Siap agan. Ieu hareng. Kadieu ka jero we. Jero ya. Mangga siap kan. Alah. Yang asyawarara asyubuh Dwarwati euy ah. Ayo ah. Aduh, agan, bade ngaturkeun semah babaktos abi agan. Ditarima aslinya kumaha sehat? Alhamdulillah. Papa maneh cager? Alhamdulillah. Hidung maneh? Oh, komo mama sehat. Ate mah teh ngagalakeun senam tiap minggu. Syukur bahagia begitu. Sekali yuk. Atuh ka juragan anu moge yuk pot. Dan yuk siap. Ai beda budak orang mah syaratkeun. Yuk siap. Oke lah. Mau burung siap wae dek euy ah. Urusan tugas mah. Ola, naon buru dieu euy. Alah. Sanari neungki euy heuh lawas ti lawas teh ka Dwarwati. Sarua we tuh kuring da heubeul. Jeung saerang. Oke. Senang pangabaktos. Unyu ka pangulan Gusti Batara nu kasangakeun. Ditarima dawala. Kumaha sehat? Alhamdulillah. Bejana cenah geus kawin atuh acan. Eta ge na milarian ge teu acan mah ge aya rana hiji ge. Hese pisan kenging mah teh. Syukur dieu. Kajuragan anom ge sami. Yuk dawala. Lan yuk omohun atuh. Atuh kajuragan cepot oge. Montong ngalonjing hidup ka Hera di Gusti Batara sia. Yuk. Oke, siap. 86. Heuh.
alah kursi noge nyeket ka ngerenaheun kieu nya abung di kerajaan cik ulah hareupan diuk teh tuh ya nya si tukang cukupnya ge aing bisi teu ka ieu aing diuk dieu teh aduh menyasin na kursi alus ku ngagepluk itu iya bujurna sidikeun keur nyari ieu keur nyari ieu bisulan lobak dikluk itu di setiap diuk teh ah nah tengah ruksak kuring mah makuring we tuh reng reng siap aduh reng oke oke berarti nyangakeun semua pangabaktos hareng kan mudah-mudahan mugi-mugi ditampi ku agan Batara Kresna syukur gareng sehat awakna gareng alhamdulillah kumaha bapak maneh cager mak cager kabeh calalager bejuk gareng juk atuh kaagan we kan yuk gareng mau diterima kaula halah korsina beakan di mana urang diukna ieu deket kaula gareng deh kaula tukang kaula oke siap aing mah deket jeung maneh si aing mah kamu maneh da bala model sok minta duit aing mah kitu dunungan aing mah pasti kedunungan bakal diberi jajan aing tong diberes ya mah moal dibagi apa moal dibagi-bagi ku aing deuleu aduh ngeunah di kedunungan mah euy ni sareungit kieu aduh agan naon maneh gareng aya naon nganggo minyak sengit naon sih mun sengit kieu aya we make jeung tatanya sagala kan beda ai menak mah seungitna beda jeung Kang Udel jeung si Kang Cepot barau untung sok mapeskeun batur sia teh ulah kitu reng kos kain kalancuk geus teh geus jep ya katot kaksana kua aya naon teh hidup teh wa teh daya ibarat daya pewara nu tangtu malahan mah wa teh ujug-ujug kadipat manegara nepungan Gatot Kaca cenah datang anu kahiji ulah kalintang bungahna ku ayeuna ditepungan kalau jadi anak Gatot Kaca sasatra datang ka nagara Dwarwati peupeulihan mah ulah heubeul lawas teu bisa nganyang ka negara Amarta kumaha hidup cager Gatot Kaca Kapino damel putra dalam Gatot Kaca wanyangakeun semua pangebaktin basagakeun ditarima ku atas kaping kalina poh pinanteun daru kaleputan putra tumurojog tanpa rarapan daya bewara daya WA tanapi telepon acan ujug-ujug ka Dwarwati keun mae ukuan ditarima moal burung di rawuh di pangku sabab hidup anak gua sabab hidup anu jadi budak gua geus teu kudu datang ceuk palibasana ojol-ojol datangnya wa mah burung narima kasih kadeudeuh kanyah nu jadi uah kan jadi anak leuwih kanyah bapak hidup sasatra Rai Bima ka anjeun kaula ge leuwih ka Gatot Kaca jeung Kresna jeung Gatot Kaca moal bisa dipisahkeun aya kitu nya we eta pamimpin mah kudu bisa kitu nya da walanya bener kudu kitu ulah ieu masih digolengkeun ieu masih gareng eueuh digorengkeun ku aka heuh da ka ini siga nu gareuleuh wae lah pedah eta sia mah pedah begal warisan eta piraga 4 tumak sia teh lah nu aing mah pantengah mah anu si Aka kan dapur anu si Kang Uda kan deket domanya kana domanya pedah kitunya beureun aing mun aing paedel teh sia dibagi dua gitu ontong kitu sia jeung dulur mah tingali Gusti Batara kajenting ka anak nya sia teh si teh ngomong warisan ke maera si teh kita ke dinas ke dinas si teh reng tong ngomong-ngomong masalah warisan reng teh laras aya naon ieu teh hampura gancang nanya kahidep coba jawab aya naon Gatot Kaca wa teh hayang buburu teh sono tadi nama wa teh isukan teh rek bebeja kapat manegara rek init kamar rek tepungan Rai Distida rek tepungan Rai Bima Rai Arjuna nak lu sarewa sono anu tangtu aya naon sok rek obrangkeun geura caritakeun ka urang wa
ngapunten sekali dua sok kasep geura balecakeun naon maksud hidup ka dieu teh naon anu bakal ku hidup diobrolkeun nah menang tugas ti wah anjeun ti wah hidup Prabu Yudhistira dawuh timbalan wah putra teh kenging tugas ti wah Prabu Yudhistira masalah naon wirehna wah Prabu Yudhistira dina bulan enjing dinten mingon baris diayakeun syukuran pesta pikeun ngayakeun pikeun ngumpulkeun kaum fakir miskin pikeun ngumpulkeun kaum duafa pikeun ngumpulkeun anak-anak yatim pikeun disantuni di negara Amarta luar biasa kasih satuju pisan gua numun tetos tatan-tatan Gusti ayeuna teh bari diayakeun sunatan masal teh bari hiburan oge segala aya sing kudarengung aya singa Depok ya aya kulan sing teh abdi bagianna singa Depok bajidorna bagian hareng kan hareng bagian ketua bajidor oke teh jadi penting teh ya bajidoran budak sunatan segala aja bajidor hareng ketuana kan hareng butuh dukungan ti Juragan Batara tak kitu yayakeun pesta pikeun fakir miskin yakeun pesta pikeun jalmi-jalma menengah ka bawah entah can sunatan masal lupa anak yatim disantuni para janda sarena ge sami dibere Wah Prabu dipasihan amplok sang dipasihan sembako anu pariogi dikebutuhkeun luar biasa Rai Yudhistira Wah ngerasa bunga wah ngerasa bagja ikut anil poe naon kasep kaca dinten minggu kahiji pisan bulan enjing mingguan kahiji sun bulan enjing enggak ya Gusti tos persiapan mah teh ayeuna abi tos ngalah suluh abi tos siap suluh mah malihan mah abi tangkal cau gebog pan siap da beuli sauna bakal aya wayang teh ditu teh hareng geus nyiapkeun jang panggung kan dek panggung ge hareng dek ukuran 13 kali 15 sampai lalagalah meh bisa ke budak sunatanah yang lala jadi luhur cenah kan syukur bagja kumayangan Gatot Kaca anak gua ieu teh nu dionang teh sawae kasep sajabina ti salira wah Prabu wah sajabina urang Astina tina gara-gara seberang oge negara-negara tetangga oge sami diulem ku pestana ieu hajat negara Amarta kesan naon kesan supaya jalma-jalma teu mampu dibahagiakeun di negara Amarta di bulan enjing ingon kahiji syukur bagja kumayangan wage bakal datang tuh tahu wage manyerangan wage bakal jeung wah hidup bahkan 4 negara bakal dibawa udawa mah mau dibawa pikeun ngajaga ina Dwarwati beusi aya bancang pakewu mau ngamuk ka jangan hayang laluasa wa di negara Amarta bari keur mah heubeul wa teh di negara Amarta teh teu papanggih jeung nu jadi adi salarea sarua hareng oge lamun teu panggih jeung kabogoh kitu kan ingat wae ka kabogoh teh siapa suka beli kabogoh wae hareng abdi ge sono pisan agan kitu geus teu ngomong wae kabogoh di dinas teh puas ya dicarekan puas tengeul udel sia ku aing dibaredog sia jeung ngomong kabogoh sih emang maneh wae nu payu teh sarua tuh aing oge mun mung eleh ku adi sia mun mung eleh ku adi maneh mah Kang Cepot sakitu kamari maneh bobogohan oge sia dikerebeg teh maneh mah dikerebeg ka kabur sia ku hancip aing nyaho montong di beja-beja rengeus cempe rengeus tah kitu wa kuning kalihna wa omat mingon kahiji ulah aya acara naon-naon wah dah dongkap wah keur ngahadiran kana panggulomna wah Prabu Yudhistira atanapi keur hadiri panggulomna nagara Amarta pikeun ngayakeun syukuran pikeun kaum fakir miskin sareng kaum duafa jeung janda-janda anu tos teu tiasa mendapatkan penghasilan tiap bulan syukur bagja kumayangan kata bejakeun ka wah hidup wah Prabu Yudhistira bejakeun ka bapa hidup Bapak Bima Kadai Arjuna nakula sarewa pasti wah bakal datang bejakeun wah teh kacida bunga anu kacida datang
watas wangeuna pinggah Amar Watasuta pinggah kagiri-giri sok sanajan gunung Himalaya panggedena di alam jagat wayang-wayangan leuwih keneh bungah hate ua ku enak pangulem ti rai-rai ti nagara mata tauh timalan wa mangga ku putra baris dugikeun wa baris dugikeun saira bakal dongkap mangga saira geura bales wae Geura wae ka wa Prabu yen putra Gatotkaca parantos ngulem ka wa parantos dugi malahan enak putra bade permios bade uih bral kasep Gatotkaca wa pejakeun ka wa wahidep karai wa pasti wa bakal datang tungguan yang waktosna dinten Minggu wa ti Sabtu keneh bakal ka itu Sabtu bakal lumampah wa jeung Patmanegara jeung wahidep awewe ngan Kudawa ku bakal dititah di dieu jeung para mantri sadaya titih ngajaga Dwarwati supaya aman tentrem aya beres hidup pokona mah aing rek bacidoran aing mana panitia selengkapna aing mah kabeh lah aing siap lah naon ge pokona pesta nagara Amarta mah sukses sabab naon sabab hiji pamimpin ngaistimewakeun ka rakyatna lain hiji pamimpin ngaistimewakeun diri pribadina contohna di nagara Amarta ngaistimewakeun rakyatna rakyat leutik digero dipangku dituangkeun dileutkeun malah diberi duit diberi sembako da ieu luar biasa bijaksana hiji pamimpin nagara Amarta lutantu hebat nagara Amarta tah kitu bener can jarang kabejakeun lolobana masuk pihakan ku sorangan ke duit pejabat teh baru inget ka urang lolobana masuk paroho tuh bener da wala aing jadi pamimpin oge sigana sarua we kitu aing oge moal inget ka batur aing nu penting inget ka pamajikan aing mah teu taniat kitu salah reng kitu ulah kitu teh ontong diturutan nu gorengna mah reng cokot penuh hadena tingali dunungan urang wa Prabu Yudhistira tingali tuh Prabu Yudhistira Bima Arjuna Nakula juragan kabeh hirup teh estuning bijaksana toh pati jiwaraga ke kapentingan negara jeung bangsa paeh pasoge cepet asa rakyat senang asa rakyat kumanina asa rakyat nyuna tah kitu sagareng teh atulah hareng nurutan lah nurutan akal lah nurutan sakitu Gatotkaca meureun uat rek persiapan heula meureun dek padami heula uat jeung Sencaki atawa jeung Patmanegara jeung Kudawa uwa bakal lumampah ka itu insyaallah uwa poe Sabtuna uwa bakal lumampah saacana Minggu Sabtu wa geus di tua bari hayang sekalian wah hayang ningis ieu teh raos ieu teh uwa teh asa sono uwa teh ka Amarta wa atuh repun uwa sakit uwa putra bade lumampah uwa putra bade mulih uwa atur nuhun uwa kana kasawan uwa pada kasep Gatotkaca kade ngan ulah kade ulah amanat ka hidup kade dina aya panawa ngayakeun pesta panawa ngayakeun syukuran hidup sing saring sing pageuhkan sing saringkat pageuhkan sabab beusi aya naon beusi aya jurig iluni setan Sumara mah kelong lewo-lewo pihak katilu nu hayang ngancurkeun pihak katilu nu hayang ngaganggu terjadina eta pesta syukuran eta dauh timalan wa leres gan urang kedua hati kan sebagian keamanan kerahkeun ti laut udara jeung ti darat ge wah ulah ieu gan ulah sampai ka lengah gan benar pisan siap kuring rakyat selaku rakyat pimpinan linmas siap bekerja keras hareng sarua hareng oge ti hancip hareng ge tah kitu amat tua bral dila lumampah wa rampung dauh utas pangandika wa putra bade mulih wa Ral kasep Gatotkaca anak ulah kade hati-hati di jalanna kade sing hati-hati di jalan kade wa amanat jaga katentreman nagara jeung bangsa sabab hiji mangrupakeun hiji panglima tentara hiji panglima hiji kepala pemerintahan atau kepala masalah bagian keamanan hidup anu nyekelna rampung dautos pangandika wa amit putra Ral ayo aduh gan naon cepot nya abi teh nganuhunkeun tiasa patepang sangsarira maksudna kumaha mah Pak nyada Dwarwati teh ka negara mah teh tetep memang jauh
Dia abi mah teu kana teu naik ka luhur sia Juragan Gatot. Abi mah leumpang tiluan. Heukeun bae sing ikhlas sing ridho eta perjuangan eta gitu. Pan di jalan desa tukang dagang sun aya sirup, aya cendol gitu. Aya seblak, aya bakso. Maksud maneh naon? Nyamperin abi teh panginten bisi lapar, ieu mah bisa hoyong eueut panginten gaduh cepengan pisan. Oh, siap maneh teh minta jajan teu minta duit. Eta kan. Ayo. Tah. 500.000 tah kop. Gan seueur teuing isin seueur teuing gan. Sawios atuh ditampi ku abi urang ngabagi-bagi ku abi agan lah. Nah, kana duiteun mana teh. Si gelo aing ngomongna sia rumah duitna. Coba naon? Ka dieu teh. Ka dieu teh kukuring dibagi-bagi. Aduh si gelo sia. Urang keneh atas agan cekap cekap. Si gelo si dawala. Nah si teh. Coba naon? Engke teh ku aing bagi-bagina. Kukuring masuk tadi lah. Yang gede sorangan tuh. Mun eta agan hapunten abi kan. Brau astajinya. Kadeh sing hati-hati taliti sing hati-hati di jalan boh di ditu di nagara mi HP Gatot Kaca barengan. Sumuhun gan mangga insyaallah. Tos manunggal antaris masyarakat sareng pimpinanna gan. Brau dalam mampah. Mun mangga gan. Amit kan. Paling tangan. Wala naon duit engke ditu kumaha kuring ka dieu keun ih anjing ngerakeun aing pisan teh urusan duit teh pasya teh sok hayang pasya sok teu genah hareng mah kan hatur nuhun jang jajana kan ade gareng bagi-bagi gareng pulang tapi para sia saumat cepot dawala gareng kudu sayunan oh mangga kan mangga hareng pernyos lah kan sok kira lumampah juk ade jalan oke siap aduh asa sono jeung para panawa ningali Gatot Kaca asa gagah beki dieu beki gagah kalian dibantu ku para pawongan cepot dawala gareng anu senantiasa nu sarara salawasna satia keur jadi dongan kasep Gatot Kaca ting salamet balikna kasep atuh wadek siap-siap dina poe Sabtu bakal lumampah ka nagara mata bakal papanggih jeung adik-adik kaula urang-urang Panawa aduh kacida sonona Yai Yudhistira Yai Bima Yai Arjuna nakula sadewa kabeh kaula son antosan kaula bakal lumampah kana kaula bakal tatan-tatan dina poe Sabtu bakal lumampah Yai antosan padi akang para Panawa sing salamet syukurana sing lancar aya dina kalancaran aya dina kasuksesan abi akang kaula rek natah nagara ka Patmanagara Jawa tusan naganti sementara kalau bakal lumampah ka nagara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka para pamirsa sadayana, dulur Mang Cepot di mana-mana ti Siklak, ti Sikluk, ti Sabang, tepi ka Merauke, pokona dulur Mang Cepot sadunya. Mang Cepot nyuhunkeun like ieu teh komenna sareng subscribe-na. Mudah-mudahan ieu channel lemur Cepot putra balaina ieu teh sing sukses. Sing juara nepikeun ka suksesna gitu. Ka pamirsa sadaya haturkeun rebu nuhun, ulah hilap like, komen jeung subscribe-na. Sakitu ti Mang Cepot billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.